Kali sekolah terus di mahasiswa mahasiswi Oh, mahasiswa seueur ya. nuhun ti dinas oge sok aya janten makan teh sadi dinten teh rasi beras singkong teu sadayana masyarakat adat aya muslim oge berbaur kandungan gula teh lebih rendah obat diabetes dinten Senin aya kurasan mulai seni budaya kanggo nyepan urang nasihat pituah biasanya sapuka-pukur kan langkung ya aheng lah gitunya tiap dinten Rabu malam Kamis aya kliwonan musyawarah gunung catur Sampurasun Atedi Rampes Damang Atedi saya Pak Pangestu kumaha Atedi nuju sibuk naon wae teh aya nuju di kebon geuning kalaresan aya nama nuju aya wae Pak reneh di bumi libur nuju libur damelannya Atedi ari di Cireundeuk ieu teh sadi dinten nonoman teh kegiatanna naon wae Atedi upami nonoman mah di khususnya di masyarakat adat mah paling mandu Pak. Mandu naon tah? Mandu iya barangkali atanapi sepuh oge aya anu sumping ka Cireundeuk. Oh, maksudna mandu tamu anu sumping ka Cireundeuk. Wisatawan lokalnya. Seueurna murang kali sakolanya Atedinya. Murang kali sakola terus di mahasiswa mahasiswi mahasiswa seueur ya. Nuhun ti dinas oge sok aya Pak. Tah biasana upami mahasiswa teh sumping ka dieu naon tah kegiatan lebih ke observasi pangan terusnya henteu eta oge terus aya ke tata wilayahan di kampung Cireundeuk tapi mohon seseueurna mah paling observasi pangan observasi budaya ayanya tergantung mahasiswa jurusanna manawinya mohon tah upami observasi pangan anu menarik di Cireundeuk anu khas teh kumaha tah Atedi mohon pan di Cireundeuk mah tuangna sanes beras makanan pokokna janten makan teh sadi dinten teh rasi beras singkong mohon tapi memang teu sadayana di Cireundeuk tuang rasi aya oge nu tuang nasi gitu mohon aya sareng pan teu sadayana masyarakat adat aya muslim oge janten Cireundeuk teh hiji kampung anu wargana teh aya warga adat sareng warga anu muslim di dieu mah alhamdulillahnya sadi dinten katawi sadi ge aya masjid nya mohon Pak janten nyampur we kitu nya berbaurnya tah pami perkawis rasi teh tingawitan warsi sabaraha teh Atedi biasana naonna Pak di tahun sabaraha ngawitan warga adat nuang rasi teh upami saur sepuh mah 1808 apa pas 1818 ya 1818 gitu 1808 ya jadi warga Cireundeuk mah punya naon teh namina ketahanan pangan nyaliranya mohon tergantung ku pasokan beas nu aya di luar mohon langkung mirah manawinya Atedinya apa mirasin gitu mohon langkung mirah lebih terjangkau terus kadar gulana langkung sae mohon aya penelitian kan katos di penelitian teh kandungan gula teh lebih rendah Pak. Lebih rendah daripada nasi putih itu mohon tiasa dianggo kangge obat diabetes ngagentos sangunya janten lebih bersahabat kangge wargi-wargi anu panyawat kencing manis ya. Terus Atedi ya di antawis selain orang ngajajab-jajab nampian tamu-tamu ti sakola ti dinas manawinya sok aya ti universitas kegiatan rutin naon deui tah Atedi nonoman di dieu kegiatan rutin mah
pemisah di dinten mah lepas ti keadatan mah nya paling aya nyanu damel nu sakola aya nu sakola nu damel nu tani aya tah saurna unggal malam naon dinten Rebo wengi nya malam Kamis aya mamaos gitu. Mamaos pami murang kalih mah dinten Senin aya kurasan mohon tapi dan teu murang kali hungkul pami hoyong mah nya urang bade sepuh bade anu murang kali pamaget istri tiasa wae kurasan teh dinten naon tadi dinten Senin wengi biasa nama nya sate acan maghrib ngawitan paling teu lamis paling sajam lah tah kurasan teh kumaha tah kurasan mah lebih ka ieu mah upayanya kan asal kata tina kuras Pak. Kuras jadi nguras gitu segala rupi bentuk panyawat di urang di kampung umumna ka seluruh Indonesia eta teh tiasa filosofi nate ngurasnya bebersih gitu nya nguras bersihan gitu tapi lebih ke ya panyawat panjinglat lah Pak panyawat saha eta anu mimpin atau pami kitu seueur Pak aya ajajat antis antri ayana seueur Kang Ogi oge termasuk Kang Ogi ku nonoman eta teh kurasan teh muhun sanes ku Abah Widi nya muhun tiasa wae tiasa wae muhun ibakna palih mana teh ate di kumaha Pak kurasan teh di palih mana kurasan mah di balai muhun di bumi panggung di balai atikan terus diibakan gitu itu cuman ngawaskeun ngawaskeun tah pamit di Cireuneuh kan aya ajaran sangu sakepeul terus nyandak cai upami teu nyandak oge aya disayogikeun sangu sakepeul nya pami sangu nama nyandak di bumi masing-masing terus upami cai mah kan seueur lah cai mah teu kedah nyandak oge disayogikeun di balai janten ketos beres urang ngawaskeun awasan kurasan terus beres tah media gitu janten media lah Pak media mohon jadi media nyinglarkeun panyawat nya nu dina diri urang nya upami ieu mah naon teh susuganan mah tiasa di nya wargi-wargi urang di kampung di bumi anu sumping anu teh sumping oge tiasa kan ku urang didoakeun gitu di upami sahur Abah mah diusulkeun gitu sahur kamu mah diusulkeun kan gitu nya umumna mah sakumna di sabudeureun alam dunya mohon gitu jadi ngadoakeun sa alam dunya we nya mohon untuk urang hungkul masyarakat adat hungkul teu ta mediana cai sangu sakepeul tah ieu sangu atawa napirasi nu dianggena berarti nya sangu rasi sangu rasi nya tah tadi perkawis mamaos ya kan jadi teh nonoman teh tiap dinten Rebo aya mamaos nya ari hakikat mamaos teh kumaha sih tadi mamaos mah nya ngamumule Pak ngamumule seni budaya mamaos mah eusina teh mamaos naon wae tadi pokoknya memang sih kalau eusina mah kan eta mah naon teh sapuh kapungkur nu yeuna nya memang sih kanggo lenyepan urang kanggo masyarakat adat mah pasti henteu sekedar sebuah lagu gitu upami urang di lenyepan teh gitu kalimat-kalimat teh seueur pituahnya nasihat gitunya nasihat pituah bisa oge sawangan tiasa oge sawangan maksudna sawangan teh kan nya kajantenan anu kapayuna gitu aya oge bakal urang teh bakal kumaha kapayuna gitu biasana sapuh kapungkur kan langkung nya aheng lah gitunya mohon janten anu kapayun oge
terus biasa di ieu kasawangnya gitu tapi nya teu sagemblengna gitu mohon pasti aya kajantanan sapertos kumaha gitu panyawang anu sifatna siloka mohon siloka tah upami rajah gitu hartosna naon tah Atedi rajah mah salarasna mah da eta geus bentuk namanya bentuk salarasna mah aya pakuat kaitna sareng doa oke bubuka lah gitu sapertos bubuka gitunya bubuka jadi sate acana orang mamaos anu sanes teh biasana mah sok dipayunan laku raja pasti dipayun moal di tengah atau napi di pengker pasti dipayun raja mah jadi sejenis bubuka atau napi nyuhunkeun wili manawinya sapertos kitu manawinya perizinan awal gitunya kanggo urang ngalaksanakeun mamaos. Tadi nu antawis mamaos teh Atedi alat musikna naon wae nu terlibat di nu mamaos tah nu diangge di nu mamaos. Di nu mamaos mah kacapi indung, kacapi rincik, terus suling mamaos mah mohon. Suling teh pami telepat mah di nu kaidah Sunda mah ya hartosna naon nya elingna teh sing eling gitu naon. Suuna teh hilap deui. Atedi terang tekan terang suling teh naon lingna teh eling gitu mantap nu mawi ari orang Sunda mah ngopingkeun suling Sunda teh sok kagagas manah teh nya asa kumaha gitu wararaas lah gitu. Udah tiap dinten Rebo nya tiap dinten Rebo malam Kamis tah tas kegiatan naon deui tah tadi selain malam Kamis aya kliwonan mah malam Jumat Kliwon sasasi sakali tapami Kliwon eusina naon we Atedi eta mah lebih ke musyawarah gunung catur atanapi aya oge informasi ti puseur di Cigugur Kuningan kan masyarakat adat mah pusatna di ditu di Cigugur Kuningan di Kabupaten Kuningan Cireme nya Gunung Cireme mohon di Cirebon oh jantan upami Kiliwonan mah eusina teh musyawarah warga adat sarang aya bewara nya nya terus puuhan lah mohon harsan kan kumaha sih kiat-kiatna masyarakat adat teh kanggo mayunan zaman anu sapatos kieu gitu nya mohon nya lebih ke siraman rohani lah mohon soalnya ayeuna nya ninggal ge rada lumayan kenceng gitu nya di mana-mana pasti nu namina HP mah murang kali oge gitu nya salar sama rada hawatos oge gitu upami orangna henteu membatasi teknologi eta nya anu karaos mah musim kuring ayeuna di masyarakat adat nya henteu di masyarakat adat wae gitu nya di mana-mana memang HP tos rada kumahnya hawatos lah gitu soalnya lamun henteu dibatasinya memang murangkalih teh rada malas karena segala rupi gitu bohnya jantan rada sosial oge rada kirang memawi murangkalih dibatasi teh ya supados tetap bisa bersosialisasi sareng barudak sejen gitu masih kena semangat diajar margi di dieu teh pami telepat murangkalih mah aya jadwal diajar kana huruf kana cara kanya tiap dinten naon teh Atedi eta mah minggu terus upami aya latihan angklung buncis malam minggu angklung buncis naon tah angklung buncis mah nya kesenian oge salah sawias kesenian seni angklung gitu nya angklung tapi benten sarang di di Saung Ujo mohon Saung Ujo mah kan tiasa eta mah lebetna angklung naonnya upami di dieu mah angklung buncis mah
Jadi sajalmi Mohon. sahiji gitu. Janten upami nabeuh teh kedah aya sabarahanya. Jalamena teh kirang langkung 12 Minimal. nya 12 jam. Berarti minimal 12 tiasa langkung seueur nya main angklung buncis atau tapi memang kedah 12. Ya, soalnya kan aya emang kedahna sakitu terus Emang kedahna 12. 12. Upami telepat gitu. Upami telepat mah 12. Sarang dog-dogna Tah naon tah? dog-dog teh nya sapertos namanya eta mah kendang gitu tapi Tinu awi. Teu tinu tina kendang. kulit, Tinu kulit sami kendangnya. Tapi dog-dog disebutna. Cepatnya dog-dog. Seueur sih Pak, upami kegiatan mah. Ya, tantangan masyarakat adat, warga adat di Cireundeung memang menurut Sim Kuring ge henteu ringannya. Sekarang dikelilingi oleh kemajuan teknologi anu pesat, kirang-kirangna di dia para sepuh ngajagi para nonoman, para murang kali ya sebagai generasi muda. Tapi dareueus ku ayana warga adat di dieu teh. Sim Kuring kadege asa balik ka lembur sorangan. Suara gaang, suara jangkriknya. Kitu mah tadi nuhun pisan ieu waktosna. Nuhun Pak, sami-sami. Abdi permio sampurasun tadi. Rampes Pak.